dosa anak ka indungna bayangkeun nu ngaran indung ngandung 8 bulan lilana sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang koceak sang budubrag nyeri na indung ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri batal ngalahirkeun naon nalika anak hohoak jeung sesetak anu jadi indungna maka goncang jiwana nyurucut cai panona tah tempo budak sampai kitu ekonomi bakal ragrag rumah tangga bakal hancur salatna bakal ditolak rup ku padung rap ku lemah katur bantana berem nabi moal pernah mere sapaatna pikeun budak anu bedegong kanu jadi indung bapana tah matak sakedeung deui ayeuna Ramadan wayahna ibu geura tepungan kolot urang dahar ngeunah-ngeunah buah kolot mah teu kabedag beas-beas acan urang baju aralus buah kolot mah sapotong ge teu kabeuli urang ngeunah-ngeunah hempak jeung segala rupana duit naker buah kolot mah 100.000 ge teu boga urang ngeunah-ngeunah cicingna gedong buah kolot menyerak cakan kenteng geus pararotong anu mantuan jeung nu ngomean na kamarana eta anak nu paling fatal indung bapak malu sapir di jalan anakna baleleunghar di mana nilai anakna well tah sadeo atuh dah tuh matakan langit boga janji jeung Allahna bumi boga janji jeung Allahna laut boga janji jeung Allahna ceuk laut Gusti izinan kami deuk nyapu kabeh jelema ku tsunami naha kami geuleuh ka anak anu sok hohoak jeung sesentak anu jadi kolotna hiji ceuk gunung kami siap bituna ceuk langit kami siap bejadna ceuk bumi kami siap ancurna ceuk angin kami siap datang puting beliungna nalika nyaksian umat manusia ngaranna anak nganyeri hate keun ngaran kolot nyeri dada kolot teungeuna hate kolot ku kalakuan anak angin geus siap pikeun nyapuna laut geus siap pikeun bahena gunung geus siap pikeun bituna dunia geus siap pikeun ancurna kamari aya gempa moal aya make jeung bencana alam di mana aya alam mere bencana eueuh ti dituna Pak sabenerna bencana eta terjadi loba teuing ku ayeuna budak nu duraka kanu jadi indung bapana tah ngari baheula bapak keur kolot aya kitu ingeung kieu eueuh heueuh nya nari ayeuna saminung nya Bandungan eta gunung Bandungan budak tetangga budak ibu we sok Bandungan nyai gugah engke atuh mah tah sedang kerja agama teu meunang nyebut ih ka kolot dititah kudu siap bari nu ngaran kolot jasana gede budak urang can boga sapeda budak batur geus boga sapeda maruk teu nyeri eta kolot ngadoa ka pangeran ya Allah parakeun milik abdi gedekeun rezeki abdi hayang ngajamin kamar kebutuhan anak budak batur sakola mau motor budak urang lelempangan geuneuk beungeutna beureum rarayana ditangkep ku kolot nyai hampura emak can bisa melaan maneh loba kolot ragrag derajat hareupeun anak naha hayang melaan anak tapi can kacumponan leres bu budak batur jajan budak urang henteu kolot nyerina tapi iser gede anakna beunghar boga mobil boga sawah boga gedong sok poho kanu jadi kolotna padahal beungharna anak ladang tina nyurucut cai panon tengah peuting ngaran indung bapana tah deuk neangan surga nu mana Pak surga teu bisa ditebus ku tahajud wungkul surga teu bisa ditebus ku salat wungkul surga teu bisa ditebus ku ibadah haji wungkul tapi surga al jannatu tahta al aqdam surga di bawah telapak kaki ibu maka anak nu sumujud ka kolot di dinya bagian tina surgana ya leheng-leheng baheula urang keur leutik barang penta ka kolot teu mere duit lantaran teu boga ayeuna mah bapak baheula bapak hayang mere duit ka kolot bapak keur eueuh duit tapi hate hayang mere ka kolot ayeuna bapak geus boga duit tapi kolotna geus eueuh anger ceurik baheula keur urang keur can usaha hayang mere duit ka kolot tapi teu boga duit ayeuna geus aya duit kolotna geus eueuh geus rup ku padung rap ku lemah katur bantana beureum kanjeun ngoceak paratan jagat ngajadi paratan langit ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur raketek kana hate bener nu ngaran anak can bisa mulang tarima kanu jadi kolotna nyaan mata hayang surga mah enteng ka kolot sugane atuh bubar teh daek narepungan kolot euy kuburan batur apal ai kuburan kolot tutunggulna oh deui nu mana nya ai si eta kunaon asa rieur situ ari kuburan batur di Tarpungan ai kuburan kolot bala di Arantep asa lieur nya bener padahal ridallahu fi ridha walidain wa sutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridona indung bapa murka Allah gumantung murkana indung bapa Bandungan Pak nalika urang keur udur kolot datang duit teu boga nyokot cai asupan uyah dikompres eta sirah urang ku kolot dokter nu mana nu nyebutkeun panas kudu diubaran ku cai Pak Allah geuning eta kolot bet ngompres ka urang
aya ikhtiar kolot hayang nyagerkeun anak. Ngeus dikompres dikekepan. Nepi ka kolot mepaduli teuing panyakit anak tepa kamari geuning anak keur corona anger jebleh ibu nyai kajeun cek dokter di halangan ditangkep eta anak keur corona paduli teuing deuk maot oge eta cek kolot saking ku teu keung nyawa ditandonkeun kanu jadi anak ditangkep ning urang teh ku inung teh nyai geura damang geura sehat nyai bisi maneh hayang kahayang sok ku emak moal burung ditedunan diolo eta keur gering dibubungah ieu hatena bener teh kolot kitu ayeuna karasa ku bapak geus eueuh kolot hayang nangkep saha hayang nyuuh ka saha hayang mencetan saha hayang dititah ku saha hayang mere duit ka mana di dinya ngaraketek anak bener-bener teu bisa melaan nu jadi kolotna well tah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panjeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina qalbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angan nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarek ngijing sila bengkok sinembah sejak husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti anu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan anu maha kawasa anu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap mewah di luhur mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu unggut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan urang mundut kana maha agung urang menta kana maha kawasa nyarande ka Gusti murbehing alam moga-moga dina ieu pangaosan sing hade pangaosna mugi dina ieu pangajian sing alus pangajena sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajen batur mun urang teu bisa ngajenan batur tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur matak jalma nu alus nyatana jalma nu bisa silih hargaan para asatidah kori-koriah mubaligo hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuh lemur ti kawit kades kadus RW RT BPD lebet tur LPMD ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari urang sadaya ngariung mungpulung di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datangna rahmat jeung pitulung mantenna Allah
wirehing setiap manusia hirup tungkul tempat nakaluluputan tangah tempat nakalulepatan janji ayeuna sakapeung sok poho dina poe isukan lamun lain Allah maha panghampura kabeh jalma kagolongkeun jalma-jalma anu baris carilakan. Ibu mewa bapa sadaya ai ngaran-ngaran pangaosan teh kudu alus pangaosna, ngaran pengajian kudu hade pangajianna. Sabab nu ngaran kahirupan mah urang tong musafir dihargaan batur mun urang teu bisa ngahargaan batur. Urang tong musafir hayang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Urang tong musafir hayang diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Matak jalma nu alus teh nyetana jalma nu bisa silih ajenan. Nah cep ustad nyarita kitu apan rumasa kuring mah beda jeung batur. Di mana ya ustad merek ieu? Goreng-goreng ge ustad mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Lamun ajengan sarupa kitu mustami sok nararangtung kurumuy ustad depan wilujeng sumping al mukarrom pan ka urang mah masih kena aya nu nanya tos ka dieu cenah ustadna bari ka urang gitu. Sekali teh adu ka teuing teh apa? Penaha atuh cep ustad make jeung make baju biasa, celana biasa. Jawabanana lantaran kuring makhluk Allah anu biasa. Kuring make baju biasa, celana biasa, ngomong ge ngomong biasa, artina kuring teh jelema biasa. Anu can meujeuh ku batur dianggap luar biasa. Naon nu jadi sabab? Cenah ustad kiai jeung ajengan teh disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi. Daerah atuh Pak. Ustad kiai ajengan disebut warasatul anbiya, nabi bager katempo bagerna, nabi Islam agung katempo nabi ngaagungkeunana, nabi hebat Islam hebat katempo dihebatkeun ku nabi. Pan urang macan bisa ngagungkeun Islam nu sabenerna. Mana bukti eta omongan mah alus geuning sikap mah garoreng. Nu dibaca subhanallah maha suci Gusti Allah maha kotor hate dikukut. Caritana subhanallah maha suci Gusti Allah nah batur nyeun gedong nyeri hulu, batur meuli mobil ratuk angen, batur meuli sawah make jeung ka rumah sakit, bisa jadi batur meuli motor si eta modar di ditu. Berarti lamun kitu teu nyoko antara diucapkeun jeung perbuatan mata urang teh can pantes disebut jelema nu istimewa. Anapun ieu baju ieu calana ieu mah sakadar bajuna sakadar calanana eta mah gumantung anu makena. Nu meuli-meuli kuring dipake-pake ku kuring pantas jeung henteu ya kumaha kuring. Da eta mah hanya sebatas cangkangna. Ngaran-ngaran ngalusan cangkang eta soal nu enteng. Ibu hayang geulis tinggal di lipstik, tinggal di wedak, tinggal di blush on. Nu hese mah amis budi. Da teh saeutik wedakna kandel bibirna beureum ari hasem pamatuk dikukut. Nah batur bakal ngahargaan wedakna moal, batur ngahargaan lipstikna moal, tapi batur bakal ngaragangan karena akhlakna. Maka akhlak adalah sumberna celik putih celak herang gumantung hate nu narima kana podo pangeran. Ayeuna ibu di jilbab hampura kuring can bisa nyebut soleh ibu lantaran di jilbab ieu. Da jilbab ieu mah aya pasarna batur ge bisaeun make. Tapi hiji anu urang ngabedakeun antara urang jeung jilbab batur naon eta tutupna. Pan jilbab teh artinya teh munian, matak lamun ibu geus bisa dijilbab geuwat bunian panona ceulina bibirna bunian kunaon ku arti anu sabenerna. Pan teu saeutik jilbab badag popolotot ka salaki, jilbab gede kana gosip dungdak dengdek, jilbab ngaguyupuk nepi ka kahandap tapi batur nyeun kasalahan bibir galing ngomongkeun ka goreng patutan batur. Di mana eta jilbabna? Tah, tempo bapak-bapak ngareret ka ibu lebok cenah tah. Tamada ieu awak mah ngareneng pertanyaanana nah ngareneng jeung hate-hatena Islam datang lain keur ngalusan awak tapi Islam keur ngalusan hate. Awak ngareneng tapi hate teu ngareneng. Bandungan bapak di masjid awak ngareneng hate teu ngareneng, bubar di masjid ngomongkeun salat batur. Tadi mah urang salat jeung utek-utekan berarti sapanjang salat si eta neuleuh si itu. Lain hak urang nempo kasalahan batur mah Allah geus nyiptakeun malaikat tugasna nyatet amal bapak amal kuring, alus bapak alus kuring, bener bapak bener kuring. Urang ti iraha di SK-an ku Allah jadi malaikat nepi ka sok nyatet pagawean batur. Ngaran manusia mah sarua lur. Kajian ustad, kajian kiai, kajian ajengan sapanjang eta dirina manusia bener salah osok daek kedul osok alus goreng ge osok.
geura sok tanya awak bapak osok bener osok salah lamun osok bener jeung osok salah geura eureun nyaritakeun salah batur da urang ge osok salah juga batur geura eureun nyaritakeun kedul batur da urang ge osok kedul juga batur ulah nepak dada pedah urang keur daek inget baheula lalakon yen urang teh henteu daek di bareto daek ge karek ayeuna aduh nyaho abdi ge nyaho nya matang nu ngaran hirup teh lamun tukang dagang neangan untung lamun tukang tani neangan hasil tak ari ibu pangaosan ka dieu neangan naon mun tukang dagang matak daek dagang ge neangan untung mun tukang tani neangan hasil ari ibu ripuh tunuh capek lungse cari cing di ieu tempat ngaran leuk pangaosan neangan naon aya tina pangaosan cek ibu neangan ilmu geura tanya ka Pak Ustad anu deket al ilmu nur ari ilmu teh cahaya nah geus kaoncoran urang ku ilmu urang jawabanana acan mana bukti kabeh nu hadir di ieu tempat pasti apal ilmu tahajud tapi geuning unggal peuting hees kabeh nu hadir di dieu apal dalil sedekah tapi nah kadang-kadang mah yatim diantep fakir miskin teu kabelaan di mana dalil sedekahna karek samet biwir encan aya nepi kana praktek hirupna well sadio atuh dah supaya teu ngarasa bener ieu teh dikieukeun heeh lur tah kabeh ge apal jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha kadang-kadang mah boro-boro rakyat biasa ajengan jeung ajengan gugur keur wae sakedeung deui 11 jeung 2 tilu pan moal beres nepi ka ayeuna matak nu akhirna teh masjid paloba-loba nu geus sipa eueuh-eueuh da eta atuh antar 11 jeung 2 tilu teu beres keneh usoli jeung teu usoli teu geus kunut jeung teu kunut teu beres sedengkeun batur geus nyieun nuklir Pak urang ngagugulung eta keneh aduh lamun Indonesia hayang dihancurkeun poe ayeuna tinggal detik tombol beleduh hancur harita kabeh iraha atuh urang deuk maju kamari lol we era politik Anies Baswedan, Prabowo, Ganjar Pranowo silahkan da eta mah politik demokrasi hak rakyat masing-masing entong ngunggulkeun urang ngarendahkeun batur kabehanana ge eta teh putra terbaik bangsa nu resep Anies Baswedan mangga nu resep Prabowo peek nu resep Ganjar Pranowo silahkan ngan anger tong papasean jeung tatangga kudu akur jeung dulur da bapak maot mah nu tahlil dulur sorangan teu mungkin Prabowo datang ka dieu milu tahlil nya geura sok bisi teu percaya ku bah kades telepon Pak Presiden kitu di daerah Subang aya nu ngantunkeun hoyong dipangtahlilkeun jawabanana sorry ye matak mengeus sing alus pajeng dulur ulah pasea jeung tatangga tina politik teh naon sababna nu hade mah politik rakyat leutik politikna cerdas Pak anu kudu ditiron ku para elit mah pena politik sok parasea da rakyat mah tara pasea naha da rakyat mah eueuh kepentingan nu boga kepentingan mah tuh elit di luhur mata rakyat mah bu naha milih Anies Baswedan hayang jiga urang Jakarta hari ibu hirup di mana di Subang cing dari nu hiji deui hayang saha Prabowo namukeun jeung hayang Prabowo karunya 3 kali keok wae mata ternyata di Indonesia itu loba pisan nu karunya matak meunang cing tadi nu hiji deui yang saha Ganjar Pranowo naha koloteun jeung dewasa naon cing teh cirina eta huisan kabeh kitu politik rakyat deuk saha wae nu jadi silahkan da rakyat mah kieu keneh bener ya jeung urang sebagai rakyat entong nyalahkeun anu di luhur cengek mahal Jokowi disalahkan kau ceregan cenah Jokowi teh ti iraha Jokowi nggak benar cengek nu salah mah anger urang keneh tamatak lalajoan nu ngaran angka kahirupan teh yen hirup manusia teh sarua bener salah daek kedul alus goreng sarua matak ieu teh kurung ai kurung kudu tepung jeung kuringna kurung urang jeung kuring sok salah wae ieu mah kurung mah babari ruksak bau kideng jadi bodas lempang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelong orok eueuh huntuan seuri lucu coba nini biak huntu seuri muringkak bulu punuk bapak baheula keur ngora ngadar sukro drok mata resep nu ngadengi keur ngora ayeuna geus kolot huntu unger hiji-hiji ngadar sukro kan ngadon mengbal di jero malahan mah huntu katelak sukro keluar artinya ku perkara kitu manusia eueuh nu kudu disombongkeun
Teu mungkin disebut pinter lamun eueuh nu bodoh, teu mungkin disebut beunghar mun eueuh nu miskin, teu mungkin disebut pejabat lamun eueuh rakyat. Matak urang lamun disebut ku batur pinter entong buka kang irung teuing, da hakikatna mah disebut pinter teh pedah ku si itu bodoh. Da disingeurepan ku nu pinter urang teh boloon. Bener ya. Sim kuring Pak ngareneng jeung Pak Ustad nu aya di dieu panitia dipoto cenah tah PD abdi. Nah, abdi nu meunang. Talpul lamin sim kuring ngareneng na jeung nu leuwih kasep, maka kuring anu eleh, matak lain goreng lain kasep, sabenerna mah salah ngareneng. Lain beunghar jeung miskin, ngan sabenerna mah salah ngareneng. Lamun bapak hayang beunghar ngareneng jeung jelema anu sangsara, maka bapak bakal disebut beunghar. Ya. Moal mungkin disebut pinter mun eueuh nu bodoh, atau tugas nu pinter geura oncoran jelema bodoh. Kadang-kadang kenyataan geus pinter ngadon ngaledek jelema bodoh. Deuk ngaledek mah teu kudu masantren luhur, teu kudu sakala luhur, deuk ngaledek mah jelema bodoh ge bisa. Teu mungkin disebut beunghar lamun eueuh hirup si miskin. Mata tugas jelema beunghar geura tulung anu butuh, geura talang anu susah, geura jahit teu teuleum bere oncor anu poek, hudangkeun jelema labuh. Ta ieu teh tugas jelema beunghar. Buktina kanyataan jelema beunghar adigungna bebeakan, sedengkeun si miskin gede jasana. Si miskin mah aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyeung kuburan. Si miskin aya nu maot pangheulana nyokot pasaran, dipangul ku si miskin, diboehan ku si miskin, dianterkeun ku si miskin, tahlil 100 poe si miskin tara pernah eureun. Matak lamun aya di Subang ieu jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta, bikeun paculna mangga ngadamel kuburan nyalira. Tuh aya kitu pasaran geura gubug ku sorangan. Tak aya boeh geura buntel ku sorangan, teu bisa leumpang acolok-acolokan we sorangan. Manusa keukeuh butuh ku batur. Komo nu ngaran pejabat, pejabat mah butuh ku rakyat. Mana bukti eta geuning 5 tahun ngolo rakyat. Baligo pabadag-badag pidato di alus-alus, bapak-bapak, ibu-ibu, coblos abdi insyaallah pret. Kenyataan mah geuning beas ngadon 400.000 sakarung keur maranehanana Pak dahar di restoran gaji galalede rakyat leutik ngabedug macul hampura ngap-ngapan poe ayeuna teh tah bener lur. Asli eta peletuk deui aya nu ngomong beas mah makan aja keong sawah ku si laing weh. Rakyat nu biga dikitu-kitu. Pejabat jadi lantaran aya rakyat, leungit rakyat, nah pejabat eudeuh ngurus cucungu gitu. Mata kedaulatan ada di tangan rakyat. Moal mungkin jadi pejabat lamun eueuh rakyat matak hakikatna jelema nu kudu ku urang dihormat, lain urang sebagai rakyat ngahormat ke pejabat, tapi pejabat nu kudu hormat ka rakyat. Apan cucungik maneh teh hei para pejabat dijadikeun ku leungeun-leungeun rakyat. Lur termasuk ustad Pak mata tong seueuh teuing jadi ustad deh. Nah ari ustad eueuh jamaah deuk ngomong jeung temok gitu. Berarti kuring bisa ceramah kieu, kuring bisa kieu teh lantaran loba jamaahna. Eueuh jamaah deuk ngomong jeung naon. Matak artina jadi ustad mah kudu tawadu hirup ka saha? Ka jamaah, da eueuh jamaah mah lain ustad. Mah cobrot sorangan ngaranna. Heuh ieu. Ieu teh alam hakikat. Disebut we hikam, ai hikam teh hikmah. Hikmahna lamun ibu boga salaki goreng tah hikmahna gede. Matak lamun ibu boga salaki goreng teh kudu sujud syukur, alhamdulillah ya Allah ku petotna. Alhamdulillah ya Allah ku begungna. Alhamdulillah ya Allah ku tutung hideungna. Cing ti ibu naha mah jeung alhamdulillah eta boga salaki goreng. Alhamdulillah gablek salaki goreng mah naha moal salingkuh da biheung payu pan goreng. Tapi lamun ibu boga salaki kasep ngarempereng koneng, mun dina wayang jiga Arjuna, mun di ustad jiga ustad nana gerhana. Tah, hampura tong sombong-sombong teuing, nu bontongor teh lain nu goreng, kadang-kadang mah nu kasep. Mata geuning eta teh ujian hirup lur. Mata nu ngaran kahirupan manusia bakal kaancikan ku ilmu panemu nu kuring-kuringan di jero kurung sakepeung mah korong. Panungan ku ibu korong leutik rujit mencinit ngan pika geuleuheun dangdang satekar kebek make up dipake belas on ongkoh nongtot tina irung tatangga sudi ngadeuketan naha geuleuheun
dek tahajud unggal peuting, dek duha unggal poe, maca Quran lekoh, maca sholawat mineng, pengajian tuluy-tuluyan, muncul bibit ruruji tina hate ujub ngarana, riya ngarana, namaruk ditarima ibadah kitu henteu. Naha aya muncul riya eta teh lain batur, urang kabeh dek tahajud nyeun status OTW tahajud. Sakedeung deui Ramadan tere tarawih karek 3 poe mukena anyar geus dipoto, alhamdulillah tarawih ketiga lancar, kaopat kalima da ngilos eta ti masjid. Belenyang urang Subang hayang ke Gede Bage cindra ka mana mang bu bade ka mana ka Aljabar rek naon ngiring netepan di ditu si eta ka masjid deukeut ka tara ungah derengdeng ka ditu naon eta lamun beui lain bibit rerujit jeung panyakit tak eta anu keprok teh anu teu kabagian ka itu tuh serak saeutik ditanya ku batur kunaon serak tos ngaos Quran sareng sholawat tumpu kumaha hohoa ka pamajikan ieu teh alam ria Pak sabab nu ngaran ibadah mah teu butuh ditempo batur teu butuh dilalajoan batur teu butuh dicatat batur tak ikhlas karana aya urang mah ibadah teh diomong-omong ka batur dok santunan dipoto heula jeung yatim miskina bari dijieun status alhamdulillah parantos santunan duit lapur amal lain. Nah aya koreh dina hate aya ujub jeung ria asa aing pang amalna Allah teu butuheun. Apan iblis teh leuwih pinter batan urang, iblis leuwih patuh batan urang, iblis leuwih hebat batan urang, iblis ge leuwih sagala-galana batan urang. Ngan hiji iblis sombongna tah nu paling power mah urang tahajud mumul duha henteu ai sombong diheulakeun. Ampura nu hadir di dieu ku kuring disebut sombong dah heueuh. Palbah mana sombongna Nabi Muhammad geus asup ka sawarga cek Allah Muhammad pek geura surga nu mana geura pilih tapi Nabi tahajudna unggal peuting duhana unggal poe baca Qur'anna leukeut ka masjid mineng salatna tara elat ieu saha nu geus dijamin ka surga tahajud mumul duha henteu baca Qur'an boro-boro bener lur heuh berarti urang mah sombong wah wayahna kudu ungeuk tuh kedua ieu teh nu hadir teh lain sombong ngungkul bedegong deui bae ustadna ge sarua ustadna ge bedegong palebah mana urang bedegongna bapak pernah ngalaman umur 5 tahun jeung 6 tahun boga inung boga bapak inung nitah ka bapak jang pangmencetankeun sirah kumaha jawaban bapak harita ka kolot sok we jujur da ka ciri tina kiceupna gitu. Ibu lamun dititah ku kolot nyai ibu teh keur umur 6 tahun inung urang geus kolot cek kolot teh nyai pangmecetkeun sirah kumaha jawaban ibu harita ka kolot heeh sing ngararaku sok entong api-api kitu sok nyai pangmecetkeun suku kumaha jawaban ibu harita ayeuna ibu geus kolot boga budak urang titah nyai pangmecetkeun sirah emak rada jangar kumaha budak urang jawaban ayeuna ka ibu lebok ternyata urang teh bener Pak pernah ngalaman hirup bedegong matak ngukur soleh jelema lain keur pangajian lain keur salat lain keur maca Quran ngukur soleh jelema mah bubar pangajian bubar salat bubar pangaosan Allah da ayeuna atuh keur kieu mah kacariri solehna asli bubar pengajian nah ustad kitu teh di kopiah nya juga weuh deui soleh teh ayeuna ibu-ibu tah nu ngareneng jigah nya keur solehna bubar ti dieu benernya si eta mah cenah eueuh ka era naon kitu tiung nyengsol dipapake keneh ka mahana atuh ieu teh matak hakikat nu ngaran hirup geura wengku ku kailmuan geura cicing dina jati diri ilmu panemuna jampe pamakena aji pamaterina si katungkap katengkep katangkep miwah katungkup geuwa tungkup eta ilmu lebar Allah jelema nu bakal kaancikan ku ilmu iwati jelema nu boga sifat kosong teu boga naon-naon kosong lamun urang boga jabatan ngarasa teu boga naha pamere rakyat mata geus boga jabatan teh deukeutan rakyat wabuhan rakyat apal susah rakyat nyaho bingung rakyat susut cai panon rakyat nu kitu lur pejabat mah lain ieu mah ai keur hayang deket jeung rakyat wabuh jeung rakyat tepung jeung rakyat ai geus jadi geblus ka alam gaib hari si eta pejabat teh jurig jarian gitu asli ya
mata kudu kosong boga harta boga banda gedong sigrong mobil mewah sawalega lain nu urang eta masa kadar titipan mana bukti lamun bapak bener boga gedong gening tungtung pangbalikan nyerang kedong lamun bapak bener boga baju warna-warni gening pangbalikan ukur buah warna bodas lamun bener bapak boga sawah lega gening dikubur di sawah batur bari hanapeun tangkal awi artina hirup manusia teu boga naon-naon atuh lamun kitu bisa dibisakeun pinterkeun alus dialuskeun daekeun didaekeun eueuh kesempatan pikeun sombong pahirup mah bisa dibisakeun alus dialuskeun daek didaekeun tah ieu kuring ceramah kieu lain kuringna saha atuh Allah keur ngabisakeun mata kuring entong sombong ku pangabisa kuring da lain nu kuring nu saha nu Gusti Allah matak jelema pinter ceramah hade dina pidato wayahna kudu bersyukur palebah mana bersyukurna oncoran awak sorangan keheulaan ngoncoran batu ayo urang mah ngoncoran batur aya sorangan poek tahajud geuning eta manehna molor sedekah tak ieu rada bingung nerangkeun sedekah innamal shadaqata kabeh ge nyaraho dalil eta innamal shadaqata lil fuqara sarodaqoh yen sedekah teh hiji mage rezeki nu geus aya dua ngulum rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah rakyat mah isuk masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan geratanya kuring nu ngomong sedekah boro-boro isuk peuting ieu ge demi Allah lain sedekah nu puguh mengadudut ladang sedekah mana bukti ke beres ceramah bakal aya nu ngudag panitia ten batur kitu nya di dieu berakur jeung itu punten we cenah Pak Ustad eta teh biasana dus ongkoh amplop ongkoh teh punten cenah ieu teh kagegelan sedekahna heueuh deuk ditambah ku kuring hada butuh atuh kumaha tuh dalil innamal shadaqata lil fuqara ateuing matak hakikatna nu ditawarkeun ka kuring ku Allah teh tilu kuring ka dieu make mobil make bensin berarti kuring teh sedekah harta kadua kuring teh keur nyaritakeun agama berarti kuring teh sedekah ilmu katilu silaturahmi nu teu wawuh jadi wawuh nu teu deukeut jadi deukeut nu teu apal jadi apal oh ieu ustadna gerhana teh tilu tah pahala teh lamun panitia teu mere duit ka kuring kumaha tuh lamun panitia mere duit tah nu tilu lapur duit meunang tinggal tanya eta kitu bebengok maneh sia teh ustad deuk meuli pahala meuli duit jawabanana punten we artos we heula atuh lamun kitu kuring teh lain nabi heeh nya nu teu kudu diugung-ugung nu teu kudu dipuja-puja nu teu kudu dihormat-hormat acan sabab kuring lain nabi malah mandar pan dalil anu leuwihna mah aduh cara rape atuh palebah mana Bandungan ku bapak kahirupan Kangjeng Nabi Muhammad kerena luar biasa kurumuy aya tetangga ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun ustadna gerhana yuk urang ulin ka Cimaung nyieun balong brok sakintal lauk nepi ka detik ayeuna mung melakan deui naha saban aya semah hayang teh nguseup ka don cengkel anjir ari Nabi setiap perkara diomongkeun dibikeun ieu teh kuring ayeuna ibu diburuan aya buah bari geus galede kurumuy tetangga ceu aya buah kumaha cek ibu can asak ngeus asak tetangga minta deuk dijual leungit hiji langsung bebeja ke RT di urang teh jelema bolonyos nah leungit buah hiji kuat aral tuh gening mana atuh nyoko akhlak urang ka Nabi teh rada bangga da ieu kuring boga jam cek ibu teh Asep eta jamna sae dibikeun moal kira-kira untung Pak untung dalamun bieu cek ibu teh dibikeun moal dibikeun eudeuh beuti tina hati rek dibikeun geuning eta henteu abdi mah teu mikeun teh lain karena abdi pedit ngan ibu geus wudon ka abdi matak penyakit hati teh ulah aya lalakon hirup matak jelema nu hade jelema nu kosong na dirina jelema nu kosong lamun ieu kabeh jelema kosong bakal sanggup dicician tapi lamun ngarasa boga ku ilmu hampura moal bisa narima karena pengetahuan batur dalah-dalah kaituna hatena malang ceramah kitu aing ge bisa atuh nama ke jeung nita urang sajauh-jauh lain ku bebengok maneh teh urang teh kudu ngarasa kosong ari jelema nu ngarasa kosong mah boro-boro ti kiai boro-boro ti santri boro-boro ti ajengan boro-boro ti ustad anjing sekalipun
bakal mere oncor ilmu pikeun jelema anu kosong hatena sakadang anjing ada kuring di lemur anu merah anjing tara dicarekan punten we cing pun guru ka anjing teh cek tatangga teh rada gelo ustadna nah cing teh nyebut nu gelo mah nya guruna anjing kali-kali mah urang guguru ka anjing Mbak palawah mana urang kudu guguru ka anjing najis na baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali karena make taneuh tapi najis na baham manusia mun geus kanyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujat saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh karena kanyerian batur nya kaharti mata kesuk deui bubar ti dieu panggih jeung anjing punten pun guru gitu insyaallah cepet teh garelo geus pangaosan teh cenah euy guruan kedua nu dianggap guru ku bapak entong wakanu jauh-jauh entong nyeduh ka langit bisi lamokot kana diri entong ngajul bentang ku asiwung da sirik moal nepi entong ngajujug nu jauh tong neang anu anggang dina awak bapak ge loba ilmu panon jeung awasna ceuli jeung dengena bibir jeung ucapna suku jeung lengkahna hate jeung pamikiranana tuh ilmu teteh tak ieu rambut ieu halis ieu kumis ieu janggot ieu bulu dada turun ka handap bulu bitis aya nu kalanggung asep bulu ajoji eupan cek batur mana ilmuna rambut manyangan tapi naha halis teu manyangan padahal rambut buuk halis ge buuk tapi naha eta ai rambut manyangan ai halis teu manyangan pan aya ilmu dina surat al-fatihah ayatna ayat kadua Rabbul alamin Allah teh nu nyieun nu miara nu ngariksa nu ngadidik anu ngatik jelema teu kudu riweuh neangan mes keur ngobat halis ngan anehna ibu-ibu halis geus alus dikerok ganti ku patlot akhirna balik pengajian lol kesang leungit hiji kerepa seha jeung salaki waos tina tulang dina jero panangan aya tulang mana nu manyangan tulang panangan pan sarua huntu ge tulang dina jero leungeun ge aya tulang tapi Allah hebat Pak nu manyangan tulang leungeun tapi huntu teu pernah rangeteng panjang da sakasep-kasepna Bapak Kades Bapak MUI sakasep-kasepna pun lanceuk panitia rangeteng huntu ngulem urang moal datang sieun diseget artina ieu teh Allah Maha Kawasa bener Pak nya rambut halis kumis janggot bulu dada identitas Bapak ilmunat matak lalaki mah kumisan jeung janggotan matak dilarang bapak membuat baeud jemedar jemedut jumutrat jemotrot baeud saeutik teu isin ku kumis badag baeud aduh jiga lele useupeun tapi ibu eueuh kumis eueuh janggot deuk buat deuk baeud oge mangsa bodoh da ibu mah pantes baeud sanajan jiga jeruk deuk bitu lalaki mah ieu ku Allah diunggulkeun akalna berarti lalaki tugasna ngakal pamajikan kudu ngakeul lalaki tugasna ngarah pamajikan bakal ngari akal matak pamajikan eueur baeud lalaki nu kudu mikir lain kunaon mah baeud entong ditanya da jelema keur baeud ditanya mah kunaon mah baeud pasti jawabanana ku sia kudu kumaha atuh lamun pamajikan baeud ngakal mikir aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang leos bapak karena padaringan beas kosong belenyang karena lomari eueuh dengan sangu belenyang karena bajuna teganti-ganti selopna geus raksak lipstikna geus dicokelan ku bili wedakna geus ipis treng aya baso ibu nempo ngalongok geuning tina janela oh cek bapak teh paingan baeud ka urang da meujeuh tangkep ku bapak geuwat ti tukang mah hampura bapak teh lain teu sadar jeung teu ngarti aya ye artos 2 juta keur mamah ibu keur baeud dibere 2 juta langsung nyingareup ka tukang lain ta tadi artina salaki mikir ya beda wujud lalaki beda wujudna beda bentukna beda jirim beda jenis beda sifatna hijikeun jeung awewe pan lumayan borosot si peju lalaki jeung awewe dihijikeun teh jadi bijil budak ai hayang sarua mah lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak ucing artina pelajaran keur urang naon hirup entong neangan jelema nu sarupa da moal aya mending oge berdayakeun ku bedana ngan kudu bisa silih hargaan ku perbedaan. Nah bet beda di Indonesia ini Indonesia moal aya nu sarupa jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi maksudna Islam nu urang tembongkeun budaya ge budaya urang teu moal bisa bapak nemongkeun budaya Arab
Di Arab ngong adan langsung komat mejeh jam 5 jelema geus ngawaleun di masjid. Cobaan di masjid ieu ngong adan langsung komat. Nu adan eta komat eta imam eta makmum eta wiridan eta ngadoa eta nu balik ku kulunu geus eta keneh. Matak lahirlah orang NU, cerdas pan orang NU mah. Nahdiyin dipimpin ku Kiai Haji Hasyim Al Asy'ari nyiptakeun hiji metodologi ngaranna nadoman, geblus ka urang Sunda disebut pupujian. Matak di masjid setengah genep aki-aki gini aling umat muslimin muslimat hayu orang berjahat les eueuh da mikna butut pan kitu di masjid urang meuning ampli itu kan perepetan maah salat subuh ayret setengah genep maghrib ngalogikakeun aki-aki eta nu takbiran sagedeung deui da abah atuh budak ngorong uting ka mana aya ngaran abah we napas ponok aya takbir panjang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilah los eueuh napasna ari eta panjang keneh pan jadi angka panyambung eta ha ilallah makanya aya eta kan beda-beda maca sholawat ya nu sarupa Allah kuring gaul jeung urang Tasik urang Garut urang Banten ternyata beda maca sholawat teh di Tasik jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad Tasik geblus ka Garut jadi aya alokan sholatul salamun ala toha rasulillah Garut Belenyeng ka Banten jadi hohoak mun ustad datang teh ustad keur jalan kaki disambut pan ku hadroh salatullah salamullah ala toha rasulillah sambut ku jamaah ajib kuat ruas pak Banten geblus ka Subang samemeh aya ustad kumaha sholawat di Subang samemeh aya ajengan salatullah salamullah eueuh kakitu teh fungsina ustad teh memeres dek Tasik itu dek Garut gitu dek Subang gitu dek Banten gitu tetap entong pasea nu dibaca mah anger sholawat keneh sholawat eusina atuh sholawat teh tapelkeun kana akhlak ning ibu ge di masjid jiga nu nya maca sholawat bari ceurik sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala napol teu kana akhlak urang genahnya eta bacaan nah ada datang ka imah jug diuji salaki sare listrik nit-nitan kompor teu hurung beas beah budak nijah seseueun ngaweleud kumaha wadah kumaheun nu nagih rabeng eta Bang Emok geuning anu jadwal poe Senen teh aya keneh sallallahu ala Muhammad asa eueuhnya kumaha datang ka imah papeurieun aing ka masjid cing atuh sia mah jalu-jalu teh nguteuk saeutik mah eta sholawat teuing ka mana harita keneh paingan atuh paingan batur mu ngadengekeun urang da urang mah karek pinter dina bibir can pinter nempokeun akhlak saenggeusna bibir well wayahna kudu unggul ari heuh atuh tuh mata hayang nyoko jeung nyuku kana kahirupan Nabi Muhammad jauh tanah ka langit moal bisa Nabi madu bageurna luar biasa beak hartana dipake naon teh beak harta dipake nyieun masjid bumi Nabi 5 kagenep sagajleungeun bumi Nabi 5 kagenep bumi Bapa mah gede atuh bumi Nabi mah 5 kagenep lamun gugah kulem ngagaralang naha angelna dijieun tina palapah korma Umar bin Khattab nganyang Nabi gugah kulem digabrug harita keneh ya Rasul anjeun teh pangkat khalifah anjeun teh nyieun istana bisa anjeun teh nyiboga mobil Fortuner ge gampang nah ari anjeun teh hayang kumaha ceuk Nabi istana akhirat leuwih mulia batan istana dunia kayakinan sakitu moal aya di urang demi Allah dek ustad nu mana lurah keun ai rakyat mah kitu istana akhirat lebih mulia batan istana dunia nepi ka ridho Nabi bumi 5 kagenep
kulemna dina palapa korma beres kulem ngagaralang sasang sarana ibu sate boga teboga duitna ibu ke kasur mah boga bener simut aya angel ngeunah nah atuh urang teu narimakeun tadi dieu lapatna teu syukur urang loba jelema beunghar teu bersyukur gedong sigrong mobil mewah sabalega ari palebah BLT hayang cicing RT dicarekan RT gelo RW edan situ kunaon ibu batur menang 600 aing henteu pan situ ibu mah gedong sigrong mobil mewah sabalega yuk dibekam bibir urang gladeng cerak ustad kitu RT sieun dibere weh tina BLT dicairkeun mau motor mio ka mana cing teh bu panggih deui cenah urang si ustad eta heuh cing teh ka mana ibu nyairkeun BLT berarti itu beunghar ngan teu bersyukur ku kabeungharan masih kene butuh duit nu kitu patut ngaran-ngaran jelema beunghar kudu bersyukur kabeungharanana lamun menang ibu duitna bikeun ka RT kade bisi salah dak mamah rumah sagedong sigrong mobil mewah sawalega budak jarugala mak nya mah menang tina BLT ngan deuk dipulangkeun wayahna pangmikeunkeun ka fakir jeung miskinna peperieun emak barang bere langsung henteu atuh ieu pangmikeunkeun ta eta jelema beunghar mah lur aduh daknya ge keprok di tempat teh tina kicepna eueuh di ditu kitu nya malahan temenan teh ngamuk deui teu bersyukur tina karunia kanikmatan jauh lah urang dibandingkeun jeung Nabi mah jauh matakpan ieu teh judulna ge rek Isra Mi'raj aya nu diisrokeun jeung nu mi'rajkeun teh adalah Nabi Muhammad kunaon bet Nabi Muhammad lantaran Nabi mah nabi pilihan Allah jeung milihna ge milih nu dipilih ku Gusti Allah kunaon Nabi diisrokeun jeung dimi'rajkeun lantaran nabi pilihan Allah dan nabi teh milih pilihan Allah ai urang mah paingan teu naik derajat da milihna kahayang sorangan lain kahayang Gusti kahayang sorangan mapan dangdut nu hadir leuwih ti sakieu detabeuh Roma Irama nu datang leuwih ti sakieu ngawolon kajian nepi ka jam 12 peuting insyaallah nagog diajak balik ku tetangga hayu balik cicing rame keneh coba na pengajian bere 2 jam geus cetek bujur hayang mantong heueuh nya asli ieu nempo Facebook 2 jam kajian bea kuota nagog kajian panon belel muka surat Yasin 5 menit wah ieu teh nasib urang pak ini kamu 2 jam neneangan baju daku adem geblus ke masjid 5 menit asa getek hayang balik deui kunaon ai urang posisi begitu melaan teuing kahayang tengah hadirkeun kahayang Allah urang mah melaanna kahayang diri heeh sing saladar sugan we ka asup kuringna teteh lain batur-batur teuing ustadna ge sarua Nabi Muhammad beres ceramah dibere doma dipegat kuno musafir kuno miskin ya Rasul naon eta doma di mana pamasihan cek itu teh keur abdi we kok milik kuring rezeki maneh tak aya bahasa milik kuring rezeki maneh berarti milik jeung rezeki beda seperti eta cau nu melak eta cau saha nu ngadahar saha pan keur melak cau mah asa milik nu melakna tapi geus asa eta ku bapa geuning dibeakeun berarti milik anu melak rezeki mah rezeki bapa ayeuna ge pan kuring teu milu melak tapi bakal mawa dina dus berarti milik bapak milik kuring meureun eta gede da can katempo jadi aya milik aya rezeki nya wah asli lol Roma Irama nu lalajo sakieu setiap keindahan pan Roma Irama aya gunah ditungtung yang tampak oleh mata asa geunaheun itulah perhiasan terindah surak jelema lalajo kabeh bere pengaosan saja geus huan inilah posisi urang naha sabab urang mah melaan teuing kahayang batan kahayang Allah
kahayang Allah mah sengsarkeun tong dipake sare wae peuting teh sengsarkeun jam 3 dekul tahajud tapungkeun jeung subuh kahayang Allah ai kahayang urang ngararaku lamun boga harta cek Allah teh sengsarkeun keur zakat mun 1 juta kami minta 25.000 janji Allah 25 dek nyalametkeun nu 875 eta teh janji Allah 25 dikeluarkeun salamet nu 875 tapi kenyataan mah jujur tina 1 juta cadu jelema barang bere mana bukti itu yatim loba miskin keur tetangga teh dahar diantep berarti paingan harta banda urang hak rumah sakit da eta kuku medna ayeuna rajaban tan rajaban mah jujur menang udunan leres heuh lamun bener ridho kadeng kita ulah diimplik-implikan heuh nyoy nu ngeunahna masih ustad nana we gemol ulah kitu urang mah udunanana ustadana nu meunangna entong aya ridho lamun anu teu ridho balikeun deui da sim kuring mah ka dieu lain deuk nyangan duit demi Allah ngan sapanjang tibareto ceramah di tahun 2002 nepi ka ayeuna 2024 sapanjang ceramah asa can pernah teu meunang padahal duit lain tujuan atuh cenah kumaha lamun aya nyieun sejarah cek ustad teu dibayar tah ridoeun moal kira-kira yai geus udon deui saya teh tadina merek ngomong ridho apa bieu kunaon Nabi Muhammad dipilih Allah sabab Nabi mah pilihan Allah da bonga Nabi milih pilihan Allah kunaon urang teh dipilih ku Allah da urang mah milihna ka hayang nafsu subuh ka berangan lohor ka asaran asar ka magriban magrib ka isaan isa ka heesan ai palebah milik ya Allah paparin abdi milik nu ageng milik nu ageng salat subuh ka berangan paingan urang ku Allah teh dipilih da urang mah milihna ka hayang nafsu sok loba anu hajat nabuh wayang tengah peuting nabuh dangdut beurangna ade Astrid ongkoh nah beres hajatna hulang di masjid bari ceurik gini Gusti cenah kieu-kieu teuing cenah takdir abdi aya abdi rek salat asar teh cita kunaon mang ceurik kieu cenah tad nasi beres hajat bubar teh loba hutang kumaha cekuring lebok ka hayang matak jelema mah teu meunang mawa ka hayang teu bisa nolak embung Bandungan ibu hirup kuring baju kieu calana kieu sapatu kieu ngomong-ngomong kieu aya geus takdirna ku Allah mah geuning sa Jawa Barat kuring ku kurilingan unggal peuting unggal beurang haben nguriling sa Jawa Barat Pak dina raraga ceramah takdirna cobaan atuh ku RT gami sing ngangsar udang sing badak tas beceklan sorban gaplekeun eudeuh ibu nyebut ustad ka RT moal kumaha cek ibu aduh RT anyar tobat da lain takdirna matak tong coba-coba panas ku takdir batur naha Allah milih jelema gumantung dikehendaki ku Allahna lain dikehendaki ku bapakna matak ayeuna Prabowo jadi heukeun we ku Allah dipilih ku urang dipilih matak pendukung Anies tong nyeri hate pendukung Ganjar tong nyeri hate geun Indonesia teh NKRI Indonesia NKRI harga mati saha wae nu mengpinkeun bae da mayoritas loba jelema teu kudu riweuh lain ieu mah riweuh wae bari sebenarnya da batur nu jadina urang mah teu jadina naon heuh nyaan sugan Prabowo rajaban ieu nyumbang dan teu nya geus angre dulur sorangan anu nyumbang tuh matak tong loba teuing melaan kahayang geura kahayang jeung pangabutuh itu beda ibu butuh kutuangan unggal dinten ibu tuang teu pernah ibu kelaparan lantaran teu dahar ibu butuh ku pakaian unggal dinten ibu make baju teu pernah ibu tataranyang lantaran teu buka baju tuh pangabutuh mah dibere ku Allah palebah ditanya nu kadua ibu hayang mobil boga keur bensin henteu bisa nyetiran untung ku Allah teu dibere lamun dibere modar jeung mobil-mobilna artina Allah teu mere teh uningaeun Pak kana pangabutuh bapak lur jelema maksakeun maneh gedong sigrong mobil mewah sawalega nah teu senang-senang apaan sertifikatna di bank kabeh matak lalajoan hirup si miskin teu wani ngahutang sasen beulah saketip nah sieun teu kabayar si miskin mah coba nu baleungar wah loba duitna hampura bakal loba butuhna eueuh duitna leungit kabutuhna hakikat hirup mah Pak jujur we talung kene teu boga duit eueuh pangabutuh daripada loba duit naklek pangabutuh
asli teh sok nu sangsara teu sieun ku bangsat da eueuh pawokeun bangsat aya ge pan bisi mah rek maok cenah teu aya coet kitu. Coba nu beunghar hayang sare wae kudu satpam, hayang sare wae pager kudu luhur, hayang sare wae kudu anjing helder, hayang sare. Coba nu miskin teu ngukutna naon, ucing paling ge. Lo tuyul nu beunghar keung, nu miskin mah teu keung. Mana bukti nu beunghar keung eta geuning nyieun tolak bala. Ayat kursi gambar pedang tapelkeun lawang panto. Naon eta mang? Tolak bala, ngarah naon? Ngarah teu teu asup. Coba nu miskin nyieun tolak bala na pantona, henteu. Naha pantona ge hujan. Mata tuyul teh blus-blus kasih eta mah. Nu diteangan ku urang teh naon atuh? Heeh nya. Nu miskin panyakitna roromeheun bisul beunyeur. Nu beunghar panyakitna wow. Matak naon nu diteangan teh? Matak hirup teh entong hayang ku beunghar teh ngan lamun dibere tong nolak. Cicing ieu tong hayang beunghar teh ngan lamun dibere tong nolak. Entong hayang bapa viral teh ngan lamun ceuk aloh kudu entong nolak. Tah kuring teh teu hayang viral teh geuning eta viral pan teu nolak. Lieur nya. Ah peduli teuing. Atuh da sedih teu. Dipilih we Nabi Muhammad teh tah ena balikeun ka urang. Nabi bumi na 5 kagenep gugah kulem nepi ka ngagaralang tapak daun korma tapi masjid kudami dibangun lamun diukur ku bapak sabul sataun kurban Nabi 60 onta pang beunghar-beungharna di Subang aya tuh anu sataun kurban 60 onta nya cek urang ge berarti simpulkeun Nabi beunghar ngan katempo sangsara ari umat nama sangsara ngan hayang katempo pada geuning kongkorong geus dijual, gelang geus dijual, tapi make keneh ngan teu bisa dieclok ku tetangga. Nah, akan kongkorong tina lajada, ladang tina COD. Akhirna saminggu sakali kudu disipuh warna koneng. Nah, ustad apal? Sok nempo we urang. Cinta ibu tamu tah cenah punten, cek ustad ieu mah cenah warisan, padahal mah kongkorong eueuh suratan. Jadi urang mah jujur sok gaya. Pangajian lamun teu disaragam tara ngaos. Mata cek ustad teh wayahna cenah Senin kudu bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo burung kabeh, nepi ka Sabtu gunta ganti baju nu pangheulana nyarek salaki mah riren ngaos teh nah aya jangar kana hulu karena saragam. Ya. Nabi malain kitu da ajaran Nabi malain bisa dipercaya. Matak Nabi dipilih ku Allah lantaran Nabi milih kahayang Allah. Kunaon urang teh dipilih ku Allah da urang mah jujur milihna kahayang nafsu. Sok cobaan jelema bodoh hayang pinter aya geus pinter hayang naon, jelema miskin hayang beunghar geus beunghar hayang naon, rakyat hayang jadi pejabat matak nyaralon ge aya geus jadi pejabat hayang naon, jelema gering hayang cager aya geus cager hayang naon. Mangga emutan tong harulang kitu. Jelema bodoh mata pasantren teh hayang pinter aya geus pinter hayang naon. Naon juk takbir teh. Jelema miskin hayang beunghar aya geus beunghar hayang naon. Tuh hayang nyanung gitu mah. Lain cek urang tuh si itu tuh. Jadi jelema miskin hayang beunghar geus beunghar hayang nyanung. Hah? Bika sirieun nya di hirup urang. Jeung urang mah jiga bodor. Ya jiga ngabodor hirup. Miskin hayang beunghar, geus beunghar. Sing tamat kira sok. Keur miskin hayang beunghar, geus beunghar, hayang nulungan si miskin. Keur bodoh hayang pinter, geus pinter, hayang ngoncoran jelema bodoh. Keur rakyat jadi pejabat, geus jadi pejabat, hayang ngoncoran rakyat. Kaharti digitukeun banyak. Matak Nabi mah di dinya tempat harta Nabi akayana bagi umatna. Nu sok ngomongkeun sunah Rasul wae teh. Lamun urang boga duit 500 juta imah butut masjid butut deuk milih nyieun mana? Deuk masjid deuk imah. Kuat kompak anjir. Nu balik bae teh. Lamun urang boga duit 500, apa Nabi mah milih nyieun masjid? Nabi mah cing ayeuna urang ieu. Lamun urang boga duit 500 juta, masjid butut, imah butut, kira-kira deuk milih nyieun imah, milih nyieun masjid. Taruas hatena euy.
tanya atuh kuring eta kitu bebengok maneh saya teh Ustad abdi jawabanana saruha we imah urang oge naha lantaran poe ayeuna jelema ngahargaan lain jelema nu gede amal tapi poe ayeuna jelema ngahargaan nu loba harta sabejat-bejatna jelema beunghar keukeuh bakal aya nu ngahormat saalus-alusna akhlak nu miskin tetep bakal diledek Pak bener mang well ari heueuh Pak sabejat-bejatna jelema beunghar keukeuh bakal loba pengikutna saalus-alusna akhlak si miskin hampura bakal aya nu ngaledekna paila nepi ka detik ayeuna kiblatna harta sabab hayang hanya sebatas penghormatan di sesama manusia padahal dihormat jelema mah teu jadi naon-naon saeutik-eutik acan urang ge dihormat ku batur al mukarram Bapak Ustad nanang gerhana buat tukangan ngomongkeun anjir jelema Pak lautan lega bisa diteleuman hate deet manusia menjujur hese dikober heeh nya da ayeuna ieu ungut-ungutan teuing isuk mah bawa ngomongkeun urang teu nyaho oh pasti cenah tuh kumaha tuh kuring dihina batur dilerek batur dicaci batur deuk nyeri hate moal heeh deuk kadenge ibu deuk ngaledek ibu deuk ngahina ibu deuk nyaci paduli teuing